Cepkeun bini cau geuning. Oh, benih cau. Cau naon bae anu ditancepkeun. Mantap, sahabat. Nyek masih suara lohor muhun ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama channel Katineng Official. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya ingin nge-vlog lagi di sebuah pedesaan ataupun perkebunan sahabat. Jadi saya sukanya ke kebun sahabat. Kenapa? Karena kalau ke perkampungan agak malu-malu dikit. Oke, kita langsung. Ini sebuah perkampungannya dan yang akan saya tuju ke sini guys. Kita melihat suasana yang ada di sekitar sini sahabat. Oke, lanjut. Oke, kelihatannya di sini ada warga sahabat yang lagi di kebun. Nah, ini perkebunannya dekat perkampungan sahabat, jadi nggak takut. Nah sahabat, di sini juga ada salah satu si bapak atau si abah tuh lagi ngahuleng, kita samperin. Aduh abah, assalamualaikum abah. Abdi mah kieu we karalang kuriling ya teh. Karalang kuriling. Karalang kuriling. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya meni raoseun kieu nya ieu tempatna ieu. Aduh, masyaallah di gubuk gitu teh. Alhamdulillahnya saya sahabat saya teh ketemu lagi sama si abah nih. Ieu bangun taya hujan ieu. Nya teh tuh. Taya hujannya. Ieu nuju melak naon ieu? Ieu mah ulah eta teh we tuh pecah-pecah tas nancep-nancepkeun bini cau geuning. Oh, benih cau. Cau naon bae anu ditancepkeun ieu teh? Kitu we. Cau mulinya, cau nangka. Nya. Talusna ieu tos ieu nya mun ayaan ieu mah ieu. Talus kieu mah kedah tahunan cenah saur. Kedah Eta mah kedah tahunan nya. Karak geuningan aya. Butian kieu mah kieu bubularan mah can eta sekedap deui mah kan bulan puasa meureun bakal kaala. Bulan puasa. Mudah-mudahan itu sampeunan dengan antu. Sampeu mah nya tos aya tuh. Kedap deui bulan puasa ieu bah. Mudah-mudahan sim paranyang yuswanya. Amin. Wong deui can asa sangor hareuas. Sampeuna aduh raoseun sareng kopi bah aduh. Nah, aduh, yuk sahabat ya sampai ya. Dia ini kata kitu samping eta. Ngerawasan gua abdi ya sampai ya. Aduh. Terus kieu nya. Oh, guys, tinggal di kebun mah. Pokoknya ya abah teh berarti sah popoeuna teh di dieu ya meureunnan nya. Mana atuh? Tar sugan ka kota da mah ka itu. Ngolokeun acis nya. Ngolokeun acis bah ka kota mah bah. Mantap sahabat, menikmati suasana alam di sebuah perkampungan dengan keindahan panorama sahabat. Cuacanya sangat cerah sekali. Nancep gitu baraha itu 12 tangkal 12 iki. Oh itu sahabat, ada si Akang tuh yang lagi mau pulang bangun nantinya. Bosen merenang. Bosenan. Kang, aduh alhamdulillah penak deh ya. Wangsul di mana ya? Di kebon. Nah ada karik jam sabaraha ya teh tos euy. Capeknya. Nyata abdi kakak disuguhan ya ku si abah ya aduh. Suguhan sampe. Tah ieu sampeuna sok atuh tah rawaseun.
Bada nyesep aya senyap. Asok atuh di heula. Para ngobrol-ngobrol heula ya tentang pertanian ya di urang ya. Itu kos terus. Sahabat. Nyata batiwas itu dia boleh gitu. Ya. Boleh jadi. Belum lain mah kalagoan. Talus ya mah ya bakal aya duiteun mah ya. Lamun aya. Mahal talus mah. Sabaraha talus? Lumayan talus mah lu saluhureun teh heui yang aya. Saluhureun teh heui. Tah kieu sahabat ari kebon deket lemur teh teu jauh kana uwihnya. Lapar-lapar uih kitu ka bumi kitu tah. Pami si tetehna atawa si ibuna pohon nganteran. Uih we nya lira. Tah abdi mah teh can terang ieu tah naon ieu teh pelak naon jadi kurungan ku aqua kieu ya. Hirbis teh. Hirbis? Ya, hirbis. Hirbis. Oh arek bulan puasa pan meureunannya nyiapkeun. Manawian juga aya umur. Ari hirbis sabaraha bulan? Itu anu 50 poe cenah ieu teh. 50 poe. 50 poe. Kabujeng. Wah mun kaciri mah. 50 poe berarti sabulan langkungnya. Ceboran atuh. Ceboran eta ge. Cebol ku hujan udah gak hujan. Kayak aya hujan. Aduh Kang pada warwih mahnya pada arwih wae teh ada tos lohornya tos lohor muhun anjing deui anjing sok bah
Ngihara sing sarehatnya aduh sadayana ya. Enggak. Mana yang jalan atuh Bapak? Abdi kapali dia abdi mah. Kade bade kaleuweung deui ah. Oke sahabat, setelah ngobrol-ngobrol bersama petani yang ada di sekitar sini sahabat, ini alhamdulillah sudah masuk azan lohor, azan duhur. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur sahabat. Oke, saya ingin lanjut ke sini lagi sahabat. Ini cuaca agak mendung kayaknya sahabat ini nih. Alhamdulillah. Nah kalau di kebun sahabat banyak balai-balai seperti ini nih. Ini buat beristirahatnya para petani, para warga yang ada di sekitar. Jadi kalau istirahat santai, wah pokoknya mah nikmat guys, nikmat jadi petani guys. Keseharian di kebun mengurusi tanaman-tanaman dengan seadanya. Nah, di sini juga mau pada pulang tuh. Arwi. Tas lohor. Tas arwi, tas lohor. Maaf ya. Uwi. Kang. Oke sahabat, di vlog kali ini saya akhiri dulu. Terima kasih. Tetap semangat, jaga silaturahmi kita dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.